Sapun kanu maha agung nu kagungan kun payakun jelek kadak disakur kesenar gumelar kawasana di langit pating karetip di bumi pating kulisik kumelip di alam lahir bari muji sing Gusti ayatna alhamdulillah alhamdulillah bari muji sing Gusti ayatna alhamdulillah alhamdulillah rajah doa medal maring Allah dina ati anu wening dina rasa nu rumasa dina hati anu maskat dina iman dina Islam Nabi Muhammad kitabna Quranul Karim nun Allah Allahu Akbar Allahu Akbar anu dirajahan king cimata waking wastanengan andreani paujian sahadat ucap mimiti pertanda umat Nabi ayeuna datang mangsana atas nami Farida Salon Umi ku anjeun kanggo ka mama sareng ka apa sapengkeren mama sapengkeren apa aya sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Puja-puji kali syukur sangakeun ka pantenna Allah Subhanahu wa taala anu maha welas maha asih kalayan teu pilih kasih dina danget ieu parantos kersakeun urang sadaya kempel dina haplah mubarokah nyerengan pamaksadan pangarsa Bapak Ajeng Ahmad Junaidi kali Ibu Tin Hartati anu teu aya sanes akan melepas seorang putri bungsu Neng Aan Andriani Fauziah saparantos sabaraha puluh tahun dirorok diasuh didama-dama ditanggei dienggeh-enggeh diatik diwaris harti ayeuna parantos tangtos nitihuan cinu mustarid ninggam mangsa anu utama di pangkonan Ibu Ramasalira anu lami nak mangpuluh tahun geus syukuran kamantena Allah Subhanahu wa taala anu murbeng ieu alam anu parantos nangtoskeun dua insan Allah Neng Aan Andriani Fauziah Mail Nurdin dina dinten enjing mungkas mangsa lalagasan mitembean ngalapam rumah tangga badai ngalaksanakeun salah sawiya sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sejak ibadah ka Allah Subhanahu wa taala anu parantos kantenan diandung pangrestu ibu dijajab puji adrama. So, hadirin takdir teu beunang dipungkir kadar teu beunang disinglah
kulungsurna jiat pangdoatin jantan ibu ramanaku anjen Neng Aan Andriani Fauzia insyaallah dijantankeun murang kaya nu solehah. Mugi Allah merangkeun enjing munggaran jantan istri salehah. Gelis yakin sareng percanten lahir jodoh pati bagja cilaka Allah anu kagungan. Sanaos mama, sanaos apa, wa bibi mamang teteh aa sadayana mung saukur ngarencana. Kalau neng duaan calon panganten mung saukur ngarencana. Allah anu nangtoskeun sanes kantena. Ya Allahu ya Rahman ya Rahim, lungsurkeun rahmati anjeun, lungsurkeun magfirah ti anjeun, lungsurkeun hidayah ti anjeun, lungsurkeun ridho ti anjeun, supados pernikahan nengaan sareng Cep Maitina dinten enjing lancar sanes kantena amin. Teu aya wagelan sarupi oge anu teu dipikapalai ku sadayana. Obul ditampi ku Akmail Nurdin sah janten caroge neng bager gelis ulah lepat ti sabada ijab kabul pernikahan coplok tanggung jawab nu janten Rama lekasan tanggal waler anu janten ibu sanes kantena 100% tanggal waler aranjena ngalih kanu janten caroge neng beral miang tina kanan pamaksada ginuluran kabagjaan jembar manah jembar rizki pait daging pahantulan insyaallah doa induk doa Rama anu moal leupas tina lengkah salira sateu acan neng ngalaksanakeun sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mama apa tangtos neng teh palai mersihan heula salira batiniah tina samudayaning lepat hilap ka ibuna anu ngandung ramana anu ngayuga ayeuna waktosna ku mamaku apa diikhlaskeun diridokeun supados neng nampi ridho Allah subhanahu wa ta'ala lahiriahna bilih bae dina salira neng masih kena aya rereget rurujit berwit panyakit atana pidelit mugi kacanak palit ku cai siraman amin ya Allah. Di atas nami buan anu aya payeuneun mamah payeuneun apa geserkeun ka palih apa sadayana atuh mohon tekeng tepi teuing nah tah apa di Bismillahirrahmanirrahim. Sapun kanu maha agung nu kagungan kun payakun jelek kadag disakur kesenar gumelar kawasana di langit pating karetip di bumi pating kulisik kumelip di alam lahir bari muji sing Gusti ayatna alhamdulillah alhamdulillah bari muji sing Gusti ayatna alhamdulillah alhamdulillah rajah doa medal maring Allah dina ati anu wening dina rasa nu rumasa dina hati anu maskat dina iman dina Islam Nabi Muhammad kitabna Quranul Karim nun Allah Allahu Akbar Allahu Akbar anu dirajahan
Anaking jimata waking wastanengan andreani pawujian sahadat ucap mimiti pertanda umat Nabi ayeuna datang mangsana atas nami Farida Salon Umi ku anjeun kanggo ka mama sareng ka apa sapengkeren mama sapengkeren apa aya sinjang mangga ditanggeui ku mama ditanggeui ku apa ditanggeui mah kuduaan sapertos nanggeui nom beberanna ieu mah nanggeui sinjang dililu payun panangan dipayun ngaras apa ngarendeng sareng mama ngadeng mapah nama jeung kapali dia dugi ka neng lalaunan mah Allahu Akbar gelis anak lengkah indung lengkah bakta anu dina dana tieu ngencakeun aisan ka hidup mutar ka pengker Pak apa kapal dia neng ka pengker neng kan itu saya teras mutar teras Masya Allah neng ada apa kapayun kana pundakeun neng sinjangna mamah kapayun kana pundakeun neng teras kana pundak apakeun kana pundak mamahkeun kaleng panangan putri Pak panangan neng anu caket apa di kalengku apa panangan neng anu caket mamah di kalengku mamah Bismillahirrahmanirrahim ya Rob encang aisan ti abdi katitipan hidup atas namian Andriani Fauzia mugia ginuluran kabagjaan jembar manah jembar rizki pahit daging pahan tulang ya Allah ya Rahman ya Rahim titipan anjeun dugi kawaktosna sawawa di masa kencing pada rumah tangga titipan anjeun Andriani Fauzia anu ayeuna kagungan pamaksadan anu muya enjing jatuh perang lepas tina langkung anu jadi indung tina rangkung anu jantan ramah lepas tina asuhan anu jadi indung asuhan anu jantan ramah samping pangaping sinjang kamelang diencakeun ku jantan ibu masalira dina nagep ieu pisan Bismillahirrahmanirrahim melengkahkeun sampean ka tubuh sami sasarengan sadayana dina sinjang anu parantos numpuk mayun kapali ditu ka kursi mamah sareng apa mamah salik sapertos tadi salira kedah dijunjung ku neng kedah didamba-damba munggu hincek sareatna anak ieu saupami teu aya ibu kali ramah hidup hamo lahir acan hidup ka alam dunia ieu ngandung hartos yang neng bakti ka janten sepuh teh teu aya wates-waktosna iwal takdir ti Gusti Nu Maha Suci anu begatkeun anak satu acan neng mungkur tina lahunan nu jadi indung ngantunkeun lahunan kaheman rama anu ngayuga neng aya paripaos geus
Ade ku basa, goreng ku basa. Mun milang ti hiji heula, rek lempang ngalengkah heula. Jia doa tinu jantan ibu Rama Salira supados hirup tinu bagja. Sanes mengukur bagja di dunia geus, bagja dugi ka akhirat. Sanes mung saukur salamet di dunia, bager salamet parat dugi ka akhirat. Ka Salira naik. Alhamdulillah mama apa jantan neng Aan Andri bin Fauziah putri mamah putri bapak anu salehah dugi ka ayeuna dipaparin yuswa sawawa dewasa enjing bade rumah tangga cekap neng tiluruh da upami sadayana digelar kamungosan neng ka aranjeunna kana sanes kanten kasayan ibu Rama Salira perjuangan pengorbanan mama sareng apa. Masya Allah gelis mau tamat 2 sasi 3 sasi ngadongengkeun anak buat teuing sataun oge mau tamat ngadongengkeun anak ku kasaya nu jantan ibu kasaya nu jantan Rama cekap 3 rupiah anu kahiji dangukeun neng ke kenah wantu nyaur nyuhunkeun dihapunten ka mama sareng ka apa tina sanes kanten lepat khilaf dosa alih dosa ageng nu karaos nu teu karaos dok batin dunya rauh akhirat nyuhunkeun diri dokeun ka mama sareng ka apa supados neng nampi ridho Allah Subhanahu wa taala. Anu kadua neng kedah wantu nyarios nuhunkeun ka apa sareng ka mama kana sanes kanten perjuangan aranjeunna nyaahna asihna dedeuna anu moal luntur ka ibuna anu moal kedah ka anjeunna kakiatan aranjeunna dugi ka ayeuna neng janten yuswa sawawa dewasa ngalangkungan luhurna gunung nyaahna nu janten indung nu janten Rama ngalangkungan ngapyakna cai sagara. Saeutik murang kali nu teu kenging kanya indung teu kenging kanya arapa neng geuning kitu balu karena orok gogoaran disimpen dina kardus cuhul neos ku indung bapana di teras yayasan di tempat nu bala di tempat anu poe ceuk rasana teu aya nu ningali padahal Allah Subhanahu wa taala malaikat sadayana nyakseni kana pada melat eta indung bapak anu teu ngalawan kana lah eta jami neng masyukuran ka Allah Subhanahu wa taala geus amis kurli wali waliden neng Aan sareng Allah anjeun kudu syukuran ka kami jeung anjeun kudu syukuran ka indung bapak anjeun anu tos mikanya mika welas mika asih teh kawit leutik dugi ka ayeuna neng sawawa dewasa enjing bade rumah tangga kunyaahna mamah neng kunyaahna apa kudu deuk aranjeunna anu katilu sasae-saena pamaksadan anu janten putra atanapi putri neng bakal lampung sae upami disarengan doa ibu Rama Salira saur Allah doa indung doa Rama nu ngadoakeun putra putrina bakal diijabah ku manten mangga maikna cepangkut neng maik sing tarik neng sing tarik neng nyariosan neng cakatkeun mikna neng Mama apa ya apa jenis mangga neng karena ikhlasnya nyarios ka mama sareng ka apa sok caketkeun wios sambil nangis oge sambil jejeritan oge da itu mah alam manusiawi geus mangga lajengkeun
tuasa waktu nyarita tos di babade di sabaraha waktos kapangka nalika aku simkuring diwurukan anu paratos katenang neng teh maksada teh mah nyuhunkeun dihapunten nganuhunkeun sareng nyuhunkeun doa neng rada kapayun calikna pasikeun maikna ka mama mah cepeng maikna ku panangan katuhu panangan kiwa mama nyepeng pundak neng sok neng rada kapayun neng nu kapayun mama mah teh keng ropi nah cepeng pundak nama mangga diwaler mah tadi teh neng teh nyuhunkeun dihapunten nganuhunkeun sareng nyuhunkeun doa mangga mah walar pasikeun ke apa maikna dicepeng ku panangan kiwa panangan tangan apa nyepeng pundak neng mangga walar pak sakatkeun kana pak nah anak bapak anak hampura batu selalu penyakit batu anjing sing mulus ahli berkah selalu sing jantan kami ahli ibadah sholat nyaah ka diri nyaah ka kolot kami bapak nyaah ka dulu ka barang doakan ku bapak anjing sing gede-gede sing barokah Yesus anjing sing panjang dan Yesus anjing nalika rumah tangga anjing hingga sing jantan rumah tangga anu sakinah mawadah warahmah amin ya Allah mudah-mudahan anjing sing jantan jami anu berguna kanggo diri sang bangsa ratut agama didoakan pisan anjing muraka anjing sing jami anu sorry turutkan jantan sepuh taatkan Gusti Allah jantan jami ahli ibadah mudah-mudahan sing barokah Yesus barokah rumah tangga anu bade aku bapak doakeun beranjing anaki ti doa bapak ti doa mama mudah-mudahan Allah mungkinkan adua orang sadaya amin Allah ya robbal alamin amin ya Allah simpan pak maikna dibalik dijang teteh di sini jana gelis sanes kanten anu dicarioskeun ku apa ku mama sanos mama teu kadang ngumpul neng dina kolbu nama galecok imahnya ngahapunten insyaallah kahidang cenah bilih aya kakirangan ngabingahkeun anu jadi indung anu jantan drama dunia mung sakurpak jadi dunia mudah-mudahan hidup bagja di akhirat salami neng ku melandang di ieu alam kenging atikan didikan ibu Rama bapak salamina masihan cacaang kanggo urip hirup hidup pasikeun ka apa lilina neng pasikeun heula ka mama pasikeun ka apa korek apina neng aya pelita anu sadayana teh disimpenna dina cowetan ku neng tanggeuy pelitana sida mayun ka apanya tanggeuy kudu panangan mangga apa rada mayun ka mama heula lilina dihurungkeun ku apa
masihan cacaan kanggo urip hirup hideung anu ayeuna pelita nu bade dihurungkeun ku apa ayana 7 pasikeun ka apa mah mangga Pak seungeut sunut hiji-hiji pelita anu ditanggeuy ku tuang putri Senin nu pasten kamu hidup duaan bakal mungkas mangsa lalagasan ditebeyan ngalapalam rumah tangga salah sabu gesing bawa bagja lahir bagja batin dunya rawuh akhiratna rebo sono-sono sareng janten ibu ramatin tos aya pisahna kemis manis anu didugikeun ka aranjeunna saparantos neng laki rabi jumaah kabagjaan kagungan Allah Subhanahu wa taala suhunkeun ku hidup duaan Sabtu nu mawa rahayu waluya salamet salalamina eta anu dipikapalai ku sepuh-sepuh salira Ahad cak encak tina lahunan jadi indung encak tina lahunan jantan rama enjing maneng mandiri ngalengkah nyarengan lengkah anu jantan salaki mudah-mudahan pelita anu dihurungkeun ku apa biasanya angan dinupoekna amin manfaat kanggo neng rumah tangga amin sing ditebikeun tina pelita anu hurungna ngabelah-belah anu ngagambarkeun nafsu amarah naudzubillahi min dzalik apa lilina caketkeun sareng pelita anu neng rada diangkat ka luhur neng rendengkeun tiup ku apa tiup ku mama tiup ku neng sing ditebikeun geulis tina pelita anu hurungna ngabelah-belah anu ngagambarkeun nafsu amarah simpen deui neng salajengna neng cana kendi sanggakeun ka mamah salami hidupku melendang di ieu alam babah rasihan salira kucai ti kahuripan mungguing Allah Subhanahu wa taala tanggeuy ku neng bokorna Bismillahirrahmanirrahim diangkat kana luhur bokor neng karsaning Allah ya Rabbul alamin anu murben ya alam kamana bae neng bade dicana kudu janten carogesing janten pangabetah urip hirup hidup duaan manfaat kanggo hidup duaan bagja kanggo hidup duaan cur ngucur cai panghurip ti kahuripan muguhin Allah Subhanahu wa taala ngalangkungan panangan jadi induk ngalangkungan panangan jantan rama simpen bokorna pas kapayunan mama kenditan bangenannya ahna ngalangkungan luhurna gunung ngalangkungan ngapyakna cai sagar cai kembang anu disiramkeun kana sampean mama sengit sami sareng sengitna doa anu jadi indung anu nyarengan lengkah ku jantan putri bungsuna asa kamari neng ku mamah disiraman teh asa anyar keneh disalina disisiran dihuapan dijajabkeun ka sakola ayeuna neng parantos sawawa sareng dewasa beralmiah ku mamah didoakeun ginuluran kabagja dilahun dina lahunan sampean mamah neng bokorna alihkeun ka palih apa dielap diusap sampean mamah dilahun dina lahunan neng canak anu alitna ulah sieun kabasehan raksungkan neng ku cai anu ngecelak tina sampean mamah ulah sieun kakotoran salira ku cai anu ngecelak tina sampean apa sabaraha puluh tahun yuswa neng duka sabaraha puluh ribu kali mapari durujit kokotor gegeuleuh ka ibu rama salira mamah ikhlas mah apa ridho pak alhamdulillahirabbil alamin gelis mugia lungsur ridho Allah Subhanahu wa taala ka salira disengitan sampean mamah kanu hartos naon rupi anu payus didugikeun ka mamah ka apa saparantos neng laki rabi anu seungitna bae anu saena dugikeun ka aranjeunna nya nengnya anu awona mudah-mudahan teu mendakan dina ayana oge neng kedah lantip sing tiasa nyamunikeunana kantana saupami ngalatarankeun sepuh ti dieu manapun janten putra naudzubillahi min dzalik lungsurkeun sampean mamah neng mundur saeutik salikna masih papayun-payun sareng mama andukna kapali ditukeun sateu acan hidup nyungkem ka panggonan nu janten ibu
nu kantos ngandung ngalahirkeun ngasuh ngurus ngatik ngadidik salira tawiskeun salamina hormat neng ka mama pruk cium sampai anak-anak geus cepengan masakan neng mah kedua panangan kocorkeun doa kanggo nengaan Allah parantos ngajanjikeun doa indung doa rama nu ngadoakeun putra putrina diijabah ku matana kedua panangan cepengan masakana mah angkat masakana mama cium panangan mama neng nyungkem di pangkonanana truk nyaluuh nada pangampura Masya Allah bebelahan hati mama syukuran ke Allah subhanahu wa ta'ala neng lulus ujian di nanggoning mangsa lajang sareng hujan mungkantun sawengi deui mugia tina kanan pamaksa dan salira jatuh krami dina dinten enci amin ya Allah ya rabbal alamin cekap neng sono-sono kana janten ieu panyaah nu janten rama ka salira geulis anaking bilih tikeletik apa henteu sering nyiraman hidup nyaah apa langkung nyaah tibatan kasalirana kasih aa sadayana apa sareng mama nyaah kahidep mama sareng apa dede teu aya rasa dengdek topi maliding sanak pilih kasih ratanya apa sareng mama kanggo hidup sadaya turunan apa anu parantos dititipkeun ku Allah subhanahu wa ta'ala dina lahunan sampean apa prak dielap neng gelarkeun heula anduk alita terus dilahun sampean anak dielap diusap sarengan salamina hormati lewat putri kanu janten drama kecelakna cisusu indung nu ngalantarankeun hidup sawawa titipan Allah kecelakna karinget rama nu ngalantarankeun hidup dewasa titipan Allah ulah indit bari jeung teu pamit ulah miang bari jeung teu jaa doa ti janten ibu Rama Sahira neng supados kabagjaan kamu hidup doa nyingitan sampean Rama teh hartosna neng sabara puluh tahun apa sareng mamah ngawangun rumah tanggi tinangtos seueur suri tauladan tinangtos seueur picontoeun kanggo hidup sadaya para putra sareng putrina neng maparatos nampi itu terus hirup disempuh kantun ngalaksanakeun sareng janten carawe berhalmian mugia tiasa ngawangun rumah tangga anu sakinah mawaddah warohmah anu tadi parantos dilungsurkeun tina saur janten rama ku anjeun lungsurkeun sampean apa neng mundur salina saeutik bageut sate acan hidup nyungkem ka pangkonan rama anu ngayuga salira tawiskeun salamina neng hormat ka apa pruk cium sampai anak geulis cepengan masakan nengaan pak kedua pandangan ceritkeun ka Allah apa mugia dibukakeun lawang bagja kanggo nengaan Andriani Fauzia sareng Cek Mail Nurdin ku pangersana Allah anu murbalia alam cium pandangan apa geulis nyungkem di pangkonanana bager nyaluuh nada pangampura tangan-tangan halus itulah yang selalu membarengi langkahmu dengan kasih dan sayangnya ya apakah hidup sanesku sedih sanesku nalangsa apa ngecelakeun cisoca bakat ningku bingah ya Allah lulus ujian di nanggoning bangsa lajang sareng bujang enjing neng janten jami beunghar ibu namihan rama namihan ihfad lisana kajaga lisan anjeun katadan ka ibu sareng ka rama akrim ummaka wa abaka muliakeun indung sareng rama anjeun mugia kur mangkepna hidup doa antiasa ngangkat harkat darajat martabat ibu Rama Salira amin ya Allah ya rabbal alamin cakap apa neng mayun ka aa tak atau heulanya nepang ageuna masakana tadi aa lupa dipikanya alhamdulillah dugi kadanget ayeuna dikesakeun ku Allah Subhanahu wa taala rumah tangga sareng teteh mugia langgeng hidup anu munggaran dinten enjing parenga rumah tangga oke ngadoakeun mudah-mudahan Abayul Nurdin janten imam hidup anu pangsae-saena
dinten cerok hidup anu pangsolehna tiasa ngabahagiakeun ngabagjakeun nyalametkeun hidup di dunia roh di akhirat rangkul aaneng hatur nuhun hatur nuhun teh anu parantos ngorbankeun tanah ge ngorbankeun emutan ngorbankeun harta kang bekal neng jatuh kerabi jazakumullahu khairan katsiran fi dunya wal akhirah mun tiasa nyanggakeun ka Allah subhanahu wa taala anu tiasa ngawalar kasayan teh sareng disunta arna cek disunta arna amin ya Allah ya Rabbal mayun ka teteh neng cium panangan teteh prok nyungkem nada pangapunten salami ieu beli neng terus nyesakeun ka teteh nyesakeun ka aa ngabarubahkeun malah aa sareng teteh ngapunten anu kasuhun rangkul gelis jaat pangdoa teteh mudah-mudahan pamaksanan neng dina dinten enjing dilungsuran ku magfirah Allah subhanahu wa ta'ala lancar sanes kanten anu duwe kahoyong kuning sareng apain disuntaan mah gelis disuntaan aku teteh amin ya Allah ya Rabbal alamin mangga neng ngadeg mapa ngabujeng ka Ahendi nyungkem di pangkonanana Ahendi usapan mas takara ibu anjeun anu salamina koneng dihormat hatur punten neng ngawawantunan mayunan anu janten raka tapi iya kalau rasa takdir ti Allah subhanahu wa ta'ala mudah-mudahan saya engal dari pasien judo ku Allah subhanahu wa ta'ala anu pangsa esaena anu salehah anu tiasa mendampingi salami di pekaring Yusuf Allah subhanahu wa ta'ala rangkul gelis hapunten hapunten neng kana sanes kanten kawantun neng mudah-mudahan kasayana diwalar ku Allah subhanahu wa ta'ala ku kasayana anu manglipat ganda disuntarna sarengan doa amin ya Allah ya Rabbal alamin teras ka uane mangga sapertos nembe kara-kara kasalira nyungkem di panggonanana lajeng dirangkul suhunkeun jiat pangdoa ti anjeunna upami parantos neng lungsur tepangan ieu wa istri wa pameget mamang bibi anu parantos siap dipayun nampi sungkeman sangit mangga lungsur neng pami parantos gelis siup pandangan anak nyungkep rangkul neng kacipta cenap gelis terus kapalin itu kapalin itu nengnya kasadayana bae neng waleh nepangan lahunan kahayapan anu janten pilih sepuhna teu aya sanes anu disuhunkeun pangapunten sanes kanten kalepatan neng doakeun neng sing tiasa laki rapi teh sing tiasa rumah tangga teh dilungsuran bidi Gusti Anu Maha Suci dina kanan dina dinten enjing munggaran dinten Senin nu bubuh pasten kago neng sareng amail ku anjeun boleh najan bangun tolohe kanya
punten kasadayana diampang doa kasadayana mugia lancar sanes kateuing teu aya bogohan anu teu dipikapangan kasadayana ibu-ibu sadayana teu tiasa ditepangan sadayana kuning aa ibu bilih aya lepas silap neng kantenan upami gaduh dosa neng hapunten ikhlaskeun ridhokeun jiadpan doa ti sadayana mudah-mudahan pamaksanan neng dina dinten enjing jatuh krami dinuluran kabagjaan lancar sanes kantena dilusuran kumapiro ridho hidayah Allah subhanahu wa ta'ala mangga neng rada hormat teh neng bari gentos raksukan di payuna di pagi itu badai tina perkawis pada melang badai tina perkawis rezeki neng sareng aanya badai tina perkawis keturunan suhunkeun doa ka mama sareng ka apa insyaallah diijabah nggak atau teh payut nyungkem ka mama cium pananganna perut telu nada pangampura nada pangapunten tilu jantan ibu hidup teracik kamu mama alhamdulillah jantan generasi penerus apa rangkul mama rangkul mama sok nyarios nyuhunkeun doa naon ya mangga bade tina perkawis naon bae nya anu nembe didugikeun aya kapalai aa harewoskeun ka mama cekak ngalih ke apa Neng Fitri mayuk ka mama Aa calik di balik itu rangkul a cekap a calik di kursi nu tadi deui mangga yo ahende ka mama sok bager nyungkep ka mamahnya anda dihapun tina sanes kanten kalepatan rangkul bager geulis kasep rangkul sok nyarios ka mama nyuhunkeun doa naon insyaallah upami mama ngadoakeun apa ngadoakeun diijabah ku Allah subhanahu wa ta'ala insyaallah disunta arna mah teteh nyungkem kacaroge teh sok nyungkem ayeuna waktos anu pangsae-saena silih lubarkeunnya atau bis bojo sareng caroge rangkul teh rangkul nyarios ka aa masyaallah mudah-mudahan langgeng rumah tangga hidup duaannya parantos contohan ku mama sareng ku apa rangkul deh rangkul apa mah rangkul salamina bade janari leutik bade janari mama sareng apa sumujud ke Allah subhanahu wa ta'ala ngajerit ke Allah subhanahu wa ta'ala supados hidup sadaya dijantenkeun murang kali anu saleh anu salehah disuntaarna Pak sarengan doa Pak amin ya Allah ya rabbal alamin disuntaarna Pak suntaarna ahende nyalin ka teteh nyalin ka aa nah bingah apa teh sareng mama teh hidup sadaya silih asa silih asup silih asih sauyunan nyamannya alhamdulillah bari teu bingah kumaha janten sepuh upami ningali para putra putrina sadayana silih ajenan silih emutan dina perkawis kasayan alhamdulillahirabbil alamin rangkul rangkul masyaallah dua tilu sun kuduaan mah
Allahu Akbar. Alhamdulillah. Kayaknya Apri kayaknya Farida Salon atas nama Umi. Bangga katuhu gelar. Salatullah salamullah Rasulillah salatu wa bibi mama itu terbendu di kotona senyum pep sore bapaknya ya sip coba upami parantos mah kingali kapali dia nanya salatullah salamullah ala Rasulillah salatullah ala yasin habibillah tawassalna bismillah wabilhadi Rasulillah wa kulli mujahidin. Salam salawat ibu bapak neng. Salatullah salamullah amat cakap sagap Rasulillah salatullah salamullah ala ilahi sallimil ummah minal afati wal niqmah wa min hammi wa min ummah bi ahlillah salatullah salamullah ala Rasulillah salami bina ilahi adiyati wasari maka salamullah ala Taha Rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibi manis kacaroge ka ibu karama kasaderek wargi sadayan neng penyambung kulawargi mama sareng apanya silaturahmina kada disambungkeun teh ku neng aya nama sareng aa nya wajib ya
Ingat. Alhamdulillah gitu ya. 1, 2, heboh. Masya Allah. Ayo mah hoyong ngiringan atuh jek diri itu jek. Sok teh. Ya. 2, heboh. Weh. Ya kali enak. Ya. Ya. Siap, bismillahirrahmanirrahim. Apa mama neng pada sedekah ya? Siap nih pada belum sedekahnya. 1, 2, 3. Apa itu pisan apa? Atau sekarang ini mau disiramkan bang eta sawarna siraman. Pak keprok Pak. Sekarang ibu keprok. 1, 2. Siap. Keprok Pak. 1, 2, 3. Tuh japatina di luhur. Japatina kamu. Ayo Ayo ulang ya.